Bismillahirrohmanirrohim. Wasalisu sareng ari anu katilu na eta takbiratul ihrami takbiratul ihram wa yuta'ayyanu sareng ditangtukeun fiha dina itu takbiratul ihram naon Allahu akbar lapad Allahu akbar. Falatasihu mangka henteu sah itu takbiratul ihram bi ghairi dzalika kusalianti itu lapad Allahu akbar lil qadiri pikeun jalma anu kawasa mampu alaihi kana itu dzalik wal azizu sareng ari jalma anu apes anhu tina itu lapad Allahu akbar ya'ti mangka ngadatangkeun itu jalma bima kana perkara qadaro anu mampu itu man alaihi kana itu ma walau bi ghairil arabiyyati sanajan kabuktosan itu takbiratul ihram eta ku salianti bahasa Arab wasunatu sareng ari sunatna akibah hadihi takbiratin hakibah hadihi takbirati dina sabada ieu maca takbiratul ihram eta ayyak ro'a maca itu man doa al iftitahi kana doa iftitah sumaya ta'awada tuluy menta pangraksa itu man minas syaitani ti setan arrojimi anu diranjam etu setan warobi'u sareng ari anu kaopatna eta qiraatul fatihati maca fatihah bil basmalati sarta bismillah fil qiyami dina ngadeg fi qiyami kulli raqatin dina ngadeg saban-saban rakaat wal masbuku sareng ari jalma anu masbuk eta ieu tahamalu nanggung ha kana itu fatihah anhu ti itu masbuk saha al imamu imam ingkana lamun kabuktosan itu imam eta ahlan jadi ahli li tahammuli kana nanggung wayajibu sareng wajib naon tartibul fatihati nartibkeun fatihah wa mualatuha sareng tuluy-tuluyna maca itu fatihah wa tajwidu hurufiha sareng ngaluskeun kana pirang-pirang hurufna itu Fatihah wa muraatu tasdidatiha sareng ngaraksa kana pirang-pirang tasdidna itu Fatihah arba'a asyarota anu 14 waman sareng ari sahabae jalma eta azaza samang-samang saapes itu man anil Fatihati tina maca Fatihah qoro'a mangka maca itu man vaddalaha kana gaganti na itu Fatihah sab'a ayatin kana 7 pirang-pirang ayat minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an pain azaza mangka lamun apes itu man anil Qur'ani tina Al-Qur'an ata mangka ngadatangkeun itu man bisab ati anwain kana 7 pirang-pirang warna minadzikri anu tetep tina zikir fa in azaza mangka lamun apes itu man ane zikri tina zikir waqopa mangka cicing itu man sakinan halna repeh biqadriha kalawan ukuranana itu Fatihah wala iya tarojamu sareng ulah gawe tarjamah itu man anha tina itu Fatihah wasunatu sareng ari sunatna eta ayyak ro'a maca itu man suratan kana surat au sayan atawa kana hiji perkara minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an ba'dal Fatihati dina sabada maca Fatihah fi kulli raqatin dina saban-saban rakaat minas sholati tina salat as-sunaiyati anu bangsa 2 rakaat itu salat wa fi raqataini sareng eta tetep dina 2 rakaat al-ulataini anu awal duanana pakot ngan sakikituna minas sulasiyati tina salat anu bangsa 3 warrubaiyati sareng tina salat anu bangsa 4 wal khomisu sareng ari anu kalima na eta aruku ruku makrunan halna dibarengkeun bitumaninati sarta tumanina hatta tastakiro nepi ka tetep naon al a'dha'u pirang-pirang anggahota
wal wajibu sareng ari anu wajib bihi dina itu ruku eta ayyan hania nyondongkeun itu man ba'dal fatihati dina sabada maca Fatihah hatta tasila nepi ka antel naon kafahu dua dampal pananganana itu man ila rukbataihi kana dua tuurna itu man ingkana lamun kabuktosan itu man eta mu'tadilal kholqoti anu mejehna dina dedeganana wasunatu sareng ari sunatna eta ayusawiya ngaratakeun itu man fihi dina itu ruku dohrohu kana tonggongna itu man wa unukohu sareng kana pundukna itu man ka sofihatin sapertikeun papan wayun siba sareng kudu ngancegkeun itu man sa koehi kana dua bitisna itu man waya khuda sareng nyekel itu man rukbataihi kana dua tuurna itu man biadaihi kalawan panangan duana itu man ma'ata priki asobi ihima sarta nyarangkeun kana pirang-pirang ramona itu yadayen wayakula sareng kudu maca itu man fihi dina itu ruku subhana rabbiyal azim kana lapad subhana rabbiyal azim subhana rabbi maha suci pangeran abi al adimi anu agung itu robbi wa adnal kamali sareng ari panghandap-handapna kasampurnaan eta salah sumarotin tilu balikan wasadisu sareng ari anu kagenepna eta al i'tidalu i'tidal makrunana halna anu dibarengkeun bitumakninati sarta tumanina hatta tastakiro nepi ka tetep naon al a'dau pirang-pirang anggahota wal wajibu sareng ari anu wajib bihi dina itu i'tidal eta aya unda balik deui itu man ba'dar ruku'i dina sabada ruku lima kana perkara kana anu kabuktosan itu man alaihi netepan kana itu ma qoblahu dina samemehna itu i'tidal wasunatu sareng ari sunatna eta aya kula kudu maca itu man fi hali rob'ihi dina tingkah cengkatna itu man minar ruku'i tina ruku sami Allahu liman hamidah kana lapad sami Allahu liman hamidah sami nguping saha Allahu Gusti Allah liman kajalma hamida anu muji itu manhu ka itu Allah faida tadala mangka di mana-mana anceg itu man kola mangka nyarita itu man kola mangka maca itu man Robbana lakal hamdu kana lapad Robbana lakal hamdu Robbana he pangeran kami laka eta tetep ka anjeun alhamdu ari sadaya puji wa an yaknuta sareng kudu maca kunut itu man fi atidali rokaatil akhirati dina itidal rokaat anu akhir minas subahi tina salat subuh kulla yaumin dina saban-saban poe wa minal witri sareng tina salat witir finis pisani dina satengah anu kadua minar Ramadana tina bulan Ramadan